Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin sadaya baraya Sunda sadulur. Alhamdulillah urang penak deui dina YNH Channel Production. Hadirin sadaya dina kasempatan danget ieu sim kuring baris ngadamel podcast anu judulna upami kedah dijudulan rupina ngeunaan Nadoman Nurul Hikmah karya HR Hidayat Suryalaga. Hadirin hormatin sim kuring peryogi diuninga wiraya nalika jumenengna Bapak HR Hidayat Suryalaga kantos ngadamel buku anu disebat Nur Hidayah Sari Tilawah Basa Sunda Al-Quran Winangun Pupuh. Lajeng aya oge nu disebat bukuna buku Nadoman Nurul Hikmah. Nadoman Nurul Hikmah ieu dinawangun pupujian kanggo ibu-ibu masyarakat luas oge kanggo murangkalih. Salajengna hadirin sadaya ieu buku peryogi diuninga oge wireh aya nu nyebatkeun ieu buku Nadoman ieu oge buku Nur Hidayah Sari Tilawah Al-Quran dina bentuk pupuh eta disebutna terjemahan nanging sumkuring bade ngeceskeun eta sanes terjemahan Al-Quran kalayan letterlet dina bentuk pupuh nanging eta teh disebatna teh Sari Tilawah Al-Quran dina bentuk pupuh atanapi oge ieu Nadoman ieu sanes terjemahan tapi lebetna kana karangan bebas bersumber dari Al-Quran eta rupina mah kabubuh almarhum hoyong budaya tiasa ngawadahan nilai-nilai religi, nilai-nilai Islami nu terkandung nu aya dina Al-Quran rupina mah eta peryogi sim kuring nandaskeun wireh bilih lepat hartos. Janten lepat hartos teh aya terjemahan dina bentuk lalaguan gitu teu didinya rupina mah eta rupina nu kakuping kadangu ku sim kuring ti almarhum tujuanana. Salajengna dulur sadaya ieu aya nu sok nyebat ti wargi-wargi nu sanes nu kantos oge ka ieu ku sim kuring wireh karya HR Hidayat Suryalaga ieu nyaeta karya monumental. Naon disebatna monumental margi rupina salah sawios alesanana ieu didamelna dua buku teh Nur Hidayah sareng Nadoman Nurul Hikmah teh dianggit didamel dikarang rupina kirang langkung 18 dugi ka 20 tahun ti kawit ngawitan tahun 1880 hiji dugi ka rengse kirang langkung rengsena upami eta dina tahun 2020-an ya tahun 2000-an 2020-an mohon eta rupina mah salajengna dulur-dulur sadaya nu bade kusim kuring ayeuna di podcast atanapi didugikeun diweningakeun ka masyarakat sim kuring bade nyandak Nadoman heula rupina ke kapayuna tangtos dina Nur Hidayah. Lajeng aya oge kesenian nu disebat Nur Hidayahan, tembang Sunda Nur Hidayahan. Aya buku Nur Hidayah oge aya tembang Sunda Nur Hidayahan. Engke sanes waktos kusim kuring baris didugikeun di podcast. Ayeuna sim kuring bade ngajojoan wae bentuk
buku nu disebat Nurul Hikmah. Nadoman Nurul Hikmah ieu didamel dina 30 buku, 30 set buku. Nanging ieu nembe contona wae pergeuke ka uninga aya 4 buku ieu teh. Sadayana mah aya 30 buku. Upami dina Al-Qur'an aya juz hiji dugi ka juz 30, juz amma. Dina nadoman ieu oge margi sumberna tina Al-Qur'an aya 30 buku. 30 buku ieu kitu. Eta teh diwangun ku nu disebat daras. Daras hiji, daras 2 dugi ka daras 30. Oge ditambihan ke aya non nu diojoan surat-surat nu peryogi sapertos surat Yasin sareng sanes kanten. Sapertos kieu contona rupina hadirin. Ieu nadoman Nurul Hikmah tema-tema ayat Al-Qur'an, janten tema-temana tina ayat Al-Qur'an. Karanganana karangan bebas daras 4, seueurna 128 nadom, janten 128 sair nadom. Dilebetna sapertos kieu. Tiasa kauninga ieu rupina sapertos kieu nya. Ieu kawangun ku padalisan anu guru laguna guru wilanganana eta sadayana sami, sadaya rumpaka ieu sadaya guru wilanganana sami 88 hiji 2 3 4 5 genep 7 8 baris kadua hiji 2 3 4 5 genep 7 8 janten bakal sami sadayana eta. Ieu engke dina prak-prakanana tangtos engke tiasa tiasa digarap sapertos tiasa dilarapkeun kana lalaguan nu parantos familiar populer di masyarakat, khususnya dina pupujian di masjid-masjid. Upami urang nuju ngantos bade adzan maghrib lajeng dina waktos-waktos khusus nyaeta sapertos pupujian Nabi urang sarerea. Nabi urang sadayana Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Arab Quraisy bangsana. Eta rupina mah lagu eta tiasa dilarapkeun kana sadaya nadom aya dina buku ieu. Di antawisna we dicobi ku sim kuring ya. Ngon eta kanggo dina awal ayat Al-Fatihah. Nabi urang sadayana ngawitan ngaos bismillah awal serat Al-Fatihah seueurna teh 7 ayat umul Quran sok disebat. Eta rupina mah janten sami guru laguna margi sami sareng nadoman pupujian nu ilahar nu sering dianggo di masyarakat Nabi urang ya sami tiasa dianggo. Oge dulur-dulur sadaya tiasa oge nganggo lagu anu biasa tos familiar pisan selawatan seueur selawat rupi-rupi nanging kena dipilari selawat anu sami guru bilanganana sapertosna selawat badar salatullah salamullah ala toha rasulillah salajengna jeung salajengna tiasa dilarapkeun oge ka dieu urang cobian ngawitan ngaos bismillah awal serat Al-Fatihah seueurna teh 7 ayat umul Quran sok disebat. Sami janten kantun milari lagu-lagu anu guru laguna guru wilanganana 8 ieu eta lajeng rupina oge tiasa oge dulur-dulur sadaya ibu-ibu majelis taklim adi-adi simkuring di naon di pasantren-pasantren atau napi di masjid-masjid tiasa nganggit ku anjeun nga-arrangement upami dina nga-arrangement ku anjeun tiasa engke aya oge contona nu di arrangement dina lagu pop, di arrangement dina kakawihan gitu. Lajeng oge tiasa dideklamasikeun, dipuisikeun, tiasa dimusikalisasikeun gitu, tiasa
mangga eta mah kreasi kanggo dulur-dulur sadaya. Sapertos nu tadi upami dicopong-copong di bagian-bagian sapertos aya naon nadoman Nurul Hikmah surat Yasin. Ieu sanes terjemahan Yasin dina bentuk nadom sanes nanging bersumber dari surat Yasin ieu nadom. Tangtos upami bersumber esensi ngeunaan surat Yasin aya dina nadom ieu. Eta rupina mah salah sawios tujuan ti almarhum Bapak Hair Hidayat Suryalaga ngadamel ieu nadom. Ku kituna teh aya sanes wireh dipiharep pisan budaya tiasa ngawadahan esensi agama urang khususna agama Islam kanggo tiasa diwadahan ku budaya ku eta nilai-nilai eta rupina mah janten bebas pisan salajengna ka dulur-dulur sadaya upami bade naon teh ngamangpaatkeun ieu di masyarakat mangga insyaallah simkuring ngawakilan almarhum oge ngawakilan dulur-dulur ti ti Yayasan Nur Hidayah mangga ieu dianggo teu aya hak ciptana khusus ngeunaan nadoman ieu sair nadom ieu oge kanggo sair lalaguan nu aya dina Nur Hidayah teu aya hak ciptana eta rupina mah tujuan lajeng pesen ti almarhum kanggo tiasa dimasyarakatkeun aya mangpaatna di masyarakat kitu rupina mah salajengna ngeunaan aya oge sawatawis statement ti wargi-wargi ti payun kantos kakuping kusim kuring wireh ieu garapan atanapi ieu karya almarhum HR Hidayat Suryalaga nyaeta karya masterpiece almarhum Hidayat Suryalaga. Nanging nuhun kana perhatosan atanapi pamendakna sapertos kitu nanging sanes eta udaganana rupina mah ti almarhum wireh daya sanes hoyong ieu karyana tiasa sumebar di masyarakat kalayang mangpaat aya guna sareng mangpaatna kanggo balarea. Eta rupina mah ti simkuring dina podcast danget ieu ngeunaan nadoman Nurul Hikmah anggitan HR Hidayat Suryalaga. Mangga sakadap deui simkuring rupina baris ngadugikeun contoh-contoh kreativitas rupina ti wargi-wargi anu parantos nyobi ngagarap nadoman Nurul Hikmah ieu. Salajengna mangga dihaturanan urang sami-sami nyakseni sababaraha contoh dilajengkeun ke kanggo tiasa oge ku urang dipraktekkeun. Aya oge ieu teh dinangke dina bentuk karaokean rupina mah. Musikna parantos aya kantun urang tiasa nyepeng buku ieu teras ngiring lagu dina lebet karaoke eta. Mudah-mudahan kalandep dina podcast nu ayeuna. Hatur sewu nuhun kana perhatosanana urang sami-sami ngabandungan terasan ieu podcast. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Nadoman Nurul Hikmah dina Wanda Pop Sunda rumpaka HR Hidayat Suryalaga. Mata kelar ningal daratan nu ngampar alam dunya nu ngagelar
tingkah layang langit ayat tungtung na endah temen kasawana pelami hujan miripis di langit hujan girimis hujan rahmat di pangeran mantenanu maha heman tutuhan berjaradi renung dina latar bumi sadaya eta rezeki paparin ilahi rabbi urang sumembah kade ulah salah nyembah ulah rek nyembah berhala sabab eta teh doraka pelami hujan miripis di langit hujan girimis hujan rahmat di pangeran mantenanu maha heman tutuhan berjaradi renung dina latar bumi sadaya eta rezeki paparin ilahi rabbi pelami hujan miripis di langit hujan girimis hujan rahmat di pangeran mantenanu maha heman tutuhan berjaradi renung dina latar bumi sadaya eta rezeki paparin ilahi Aduman Nurul Hikmah Dina Wanda lagu solawatan Rumpaka HR Hidayat Suryala Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah gawitan ngaos bismillah awal serat al-fatihah seerna teh 7 ayat umul Quran sok disebat asma Allah nu mulia Rahman Rohim kamalukna di aos nu
pangpayunan asma Allah nu sampurna Allah anu welas asih ka makhlukna mika asih Allah anu hemannya nyaat tedi wilah Allah teh hakim nu agung mun ka Allah neda tulung ka Allah neda pangjaring berang jeung peti sumembuh mung ka ilahi ka Allah nu maha suci puji-puji ka mantena ka Allah nu maha esa Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah mugi maparinan nikmat mugi maparinan rahmat di dunia jeung di akhirat kamu minin kamu minat di jalan nu sasar ulah jadi jalma ingkar anggang tibe bendu Gusti kenging ridho ning ilahi barudak hayu urang belajar nadoma nurul hikmah setuju? Setuju. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di akhir barti ya Allah ngawitan ngaos bismillah awal serat al-fatihah seurna teh 7 ayat umul Quran sok disebat Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah asma Allah anu mulia Rahman Rahim ka makhlukna diawasnu pangpayunna asma Allah nu sampurna Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allah anu welas asih ka makhlukna
dikaasih Allah nu heman nyaah tedi wilah salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ngawitan ngaos bismillah awal serat al-fatihah seerna tujuh ayat umul Quran sok disebar. Salli wa sallim wa barik alaihi Allah.
Nur hidayah pesan